aya nu noelan tarang, aya nu noelan rambut, sakumaha sapangih-pangih ti guruna masing-masing. Pagawean anjeun teh saluyu sarua jeung ieu ayat. Pagawean jalma munafik anjeun teh salat talangke wae, tah hukumanana sur Allah teh kana neraka nu panghanap-hanapna. Kumaha nu kamari urang teh amal samiliar ngadamel masjid tetep cilaka, tetep kana neraka weos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu alhamdulillah kalayan kudrat sareng iradatna urang sadayana masih dipasihan yuswa, kasehatan, keimanan, katakwaan, kalaluasaan waktu sehingga urang sadayana tiasa thalabul ilmi deui mengkaji menelaah ayat-ayat Al-Qur'an anu insyaallah ieu mangrupikeun hiji bentuk syukur sareng katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam urang limpahkeun ka junjunan urang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mana anjeunna para sahabatna tabi'u tabi'ina parantos berjuang negakeun kalimatullah kalimatul haq nu urang sadayana sing berusaha samampuna ilmu urang utos terang kau ngaraih ngakontal martabat sapertos aranjeunna ku jalaran ngalaksanakeun sagala rupi parentah Allah sunnah Rasul nebihan sagala rupi laranganna bid'ahna sareng urang sadayana sing tiasa maca diri urang masing-masing alihkeun sagala aktivitas padamelan keyakinan anu teu sesuai sareng Al-Qur'an sareng sunnah kana sagala rupina anu sesuai sareng Al-Qur'an sareng sunnah. Insyaallah dina ieu waktos urang neraskeun kajian-kajian anu ti payun ayeuna anu bade dikaji nyaeta surat Al-Baqarah ayat ka-4 sareng ayat ka-5. Terus sapertos biasa kamari surat Al-Falaq ayeuna kana kapalih awal di surat Al-Baqarah ayat ka-4 sareng ayat ka-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Anu hartosna wallazina jeung nyaeta jalma-jalma yu'minuna anu ngimankeun maranehanana bima kana Al-Qur'an unzila anu dilungsurkeun ilaika ka anjeun Muhammad wama jeung kana kitab unzila anu dilungsurkeun min qablika ti samemeh anjeun Muhammad wabil akhirati jeung kana poe akhirat hum maranehanana eta yuqinuna ngayakinkeun maranehanana ulaika tuh ari itu maranehanana ala hudan aya dina pituduh mirabbihim ti rob maranehanana wa ulaika jeung tuh ari itu maranehanana hum ari maranehanana eta al-muflihuna jalma-jalma anu baragja. Dina ieu surat Al-Baqarah ayat ka-4 dugikeun ka ayat ka-5 penjelasan dina anu ti payun nyaeta tentang jalmi anu takwa, kriteria jalmi anu takwa diantarana ti payun kahiji anu ngimankeun kana gaib, teras negakeun salat, teras ngaimpakeun tina setiap rezeki anu dirizkikeun ka anjeunna. Salajengna ayeuna kriteria jalmi takwa sur Allah Subhanahu wa taala walladina jeung jalma-jalma yu'minuna anu ngimankeun bima kana Al-Qur'an unjila anu dilungsurkeun ilaika ka anjeun Muhammad. Sareng wama kana kitab-kitab unjila anu dilungsurkeun min qablika ti samemeh anjeun Muhammad. Wabil akhirati jeung kana poe akhir hum maranehanana yuqinuna ngayakinkeun. Ieu janten kriteria jalmi nu takwa kahiji
selalu memperbaiki dirina ku wahyu-wahyu Allah anu janten cermin kanggo dirina nyata wahyu-wahyu Allah. Sapertos Allah Subhanahu wa taala nguningakeun dina ieu ayat bahwa jalmi nu taqwa teh jalmi nu ngimankeun kana Al-Qur'an. Meskipun sata acana anjeunna pernah iman heula sapertos Nasrani, Yahudi, aranjeunna sata acana iman kana Taurat sareng Injil. Teras kadongkapan Nabi Muhammad SAW di waktu sarita aranjeunna iman kana Al-Qur'an. Tah dina ieu berarti aranjeunna takwa, aranjeunna henteu mempertahankeun pemikiran maranehanana margi dina Taurat sareng Injil tos diuningakeun ku Allah bakal aya nu menerkeun kana Taurat jeung Injil nyaeta Nabi Muhammad SAW. Maka dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala bade saha wae jalmi anu takwa anu ditilai ku Allah takwa Subhanahu wa taala pasti anjeunna selalu merubah dirina ngaluruskeun dirina diuntungan ku Al-Qur'an. Pohara bijaksanana Allah Subhanahu wa taala di mana urang sadayana saatos urang terang bahwa ternyata urang teh lepat teras urang diluruskeun ku Al-Qur'an, maka Allah tiasa ngahampura ka urang bahkan padamla nu tos kalangkung dina diri urang ku Allah tetep dipahalaan. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun dina surat Al-Qasas ayat ke-28, surat ke-28 ayat ke-52. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun bahwa di payunan Allah teu aya nu mubah salit-alit acan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfikun. Anu hartosna alazina nyaeta jalma-jalma atainahum nu geus ngadatangkeun kami ka maranehanana alkitaba kana kitab nu dimaksud di dieu kitab Taurat sareng Injil min qablihi ti samemeh Al-Qur'an maranehanana bi kana itu kitab yu'minuna ngimankeun maranehanana wa idza yutla jeung di mana-mana dibacakeun alaihim ka maranehanana qalu nyararita maranehanana amana geus iman kami bihi kana ieu Al-Qur'an innahu sanyana Al-Qur'an al-haqqu haq mi rabbina ti rob kami inna sanyana kami kuna kabuktian kami min qablihi ti samemeh itu Al-Qur'an eta muslimina palasrah kami. Ulaika tuh ari itu maranehanana yuk tauna didatangkeun maranehanana ajrohum ganjaran maranehanana marotaini 2 kali bima kusabab perkara sobaru anu geus salobar maranehanana wayadrouna jeung ningalkeun maranehanana bil hasanati kalawan kahadean as-sayyi'ata kana kagorengan wa mimma jeung tina sagala rupa perkara rojaknahum nu geus ngarizkian kami ka maranehanana yunfikuna ngimpakkeun maranehanana. Dina surat Al-Qasas dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala ningalikeun atanapi ngajelaskeun kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala ka jalmi-jalmi anu sur Allah Subhanahu wa taala bahwa kriteria jalmi anu takwa di antawisna nyaeta iman kana Al-Qur'an sareng iman kana kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Artosna bahwa Al-Qur'an penyempurna tina kitab-kitab sata acana. Margi di payunan Allah, kulantaran kitu di payunan Allah orang Nasrani kapungkur, orang Yahudi kapungkur anu tadina aranjeuna iman kana Taurat sareng Injil anu parantos dirobih ku pendeta-pendeta sata acana namun seueur jalmi-jalmi anu teterang bahwa ieu teh dirobih Taurat sareng Injilna terang dirobih teh saatos dongkap Al-Qur'an. Satos dongkap Al-Qur'an maka aranjeuna iman kana Al-Qur'an bahwa ieu teh hak. Maka Allah Subhanahu wa taala bijaksana meskipun orang ngajalankeun eta jalmi Nasrani sareng Yahudi tata acana kana kitab Taurat anu parantos dirobih ku maranehanana namun aranjeuna terang teras aranjeuna menakan Rasulullah kalayan Al-Qur'an teras dijelaskeun ku Allah Subhanahu wa taala ku Rasul sallallahu alaihi wasallam maka anjeuna langsung iman bahwa Al-Qur'an teh hak
eta teh bener-bener ti Rob kami cenah. Maka marana teh satacana ge pasrah kana Toret sareng Injil nu parantos di Robi. Namun dongkap Al-Qur'an margi aranjeuna iman kana Toret oge teterangeun tos di Robi. Sadongkap saatosna dongkap Al-Qur'an maka eta jalmi terang bahwa Al-Qur'an hak. Maka aranjeuna tur Allah Subhanahu wa taala langsung dipasihan buruhanana ge ganjaranana ge 2 kali lipat hartosna dina waktos aranjeuna ngajalankeun eta kitab Toret sareng Injil anu parantos di Robi. Aranjeuna terang salah teras aranjeuna sobar teras aranjeuna nuturkeun Al-Qur'an. Maka sur Allah Subhanahu wa taala anu meskipun salah Allah bijaksana tetap dipasihan pahala margi kamarina anjeuna bener-bener iman teterang anjeuna tos di Robi. Namun terang di Robi teh iwalti kapenakna ayat-ayat Al-Qur'an. Nya kitu deui urang oge sami di mana urang sadayana sataacan urang terang urang iman laras ka Allah iman ka Rasul ku keterbatasan ilmu sehingga urang terang. Ternyata keyakinan urang teh tabrakan yang Al-Qur'an. Namun saatos diuningakeun Al-Qur'an bahwa urang teh lepat berdasarkan Al-Qur'an teras urang sobar teras urang ninggalkeun kasalahan kembali kana kahadean kembali kana Al-Qur'an sami sing urang oge tetep sur Allah Subhanahu wa taala kebijaksanaan ti Allah tetep urang oge dipastihan 2 pahala anu kamarina urang teh acan terang nah urang teh lepat teras urang terang tina Al-Qur'an maka tetep dipayuneun Allah anu kamari lepat berdasarkan Al-Qur'an ketika orang mampu ngalih maka dipayuneun Allah tetap janten pahala. Sakumaha contoh sebagian contoh tentang wudu. Di waktu orang berwudu ketika orang berwudu orang terang awit nama orang wudu mastaka tara diusap saukur ditoelan hungkul terus dibuka dina surat Al-Maidah ayat ke-6 tentang wudu surat kalima Al-Maidah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu contoh tentang keimanan orang kana Al-Qur'an anu sataacana urang terang. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila salat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dugi kadinya al ayat ya Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun tentang praktek wudu anu langsung dijelaskeun ku Allah Subhanahu wa taala tata carana. Ya ayyuhallazina amanu jalma-jalma nu ariman iza kumtum di mana-mana ngadegkeun aranjeun ila salati kana salat pagsilu mangka kudu ngarumah aranjeun wujuhakum kana wajah-wajah aranjeun wa aidiakum jeung kana leungeun-leungeun aranjeun ilal marofiki nepi kana siku wamsahu jeung kudu ngusap aranjeun biru usikum kalawan sirah-sirah aranjeun wa arjulakum jeung kudu ngumah aranjeun kana suku aranjeun ilal ka'bain dugi kana 2 mumuncangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana bahwa tentang wudu Allah pohara jelasna teknisna sareng jelas mudah kanggo dipahamina anu aya nu benten di urang sadayana kebiasaan nyaeta dina waktos urang ngusap mastaka masih seueur jalmi nu diusap rambut padahal dina ieu Al-Qur'an surah Allah Subhanahu wa taala wamsahu biruusikum usap sirah-sirah aranjeun nu dipiwarang diusap ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta wamsahu biruusikum usap sirah aranjeun sanes diusap rambut urang kamarina ditoelan aya nu noelan tarang aya nu noelan rambut kumargi dina sapina dijelaskeun wamsahu biruusikum walau sakrotan wahidatan. Eta jelas pisan dina tentang ulama fikih tetep saur eta dina kitab teh wamsahu biruusikum usap sirah aranjeun walau sakrotan wahidatan sanajan kabuktian dina sirah aranjeun teh sakrotan wahidatan buuk salamar. Janten sanes ngusap buuk, sanes noel rambut, sanes noel taar tapi ngusap sirah aranjeun anu disebat sirah nyaeta hartosna mastaka urang anu tumbuh rambut eta nu disebat mastaka maka dipiwarang diusap surasul tipayu nepikeun ka pengker
kanggo pameget diuihkeun deui ka payun. Maka eta tata cara wudu sur Allah Subhanahu wa taala sur dina sapinah detil komo dina sapinah mah wamsahu biruusikum usap sirah aranjeun walau sa'rotan wahidatan sanajan sirahna teh kur aya bukan salamar hartosna mastakana botak teu ramutan. Upami ayeuna dipiwara ngusap rambut kumaha anu teu aya ramutan, kumaha waktos didugulan atanapi aya jalmi tos sepuh atanapi ku panyawat sehingga anjeunna lenang mastakana teu aya ramutan salit-alit acan. Upami dipiwara ngusap rambut kumaha ieu syaratna, padahal sur Allah Subhanahu wa taala dina rukun wudu teh nyaeta ngusap mastaka. Di mana urang ngusap mastaka maka diusap ti payun tina mulai taar nugikeun kana punuk teras diuihkeun di eta nu disebat ngusap. Tah urang kamarina teu terang, urang hayo we wudu teh di toelan, namun ceuk Allah teh wamsau birusikum urang terang ku ayat Al-Qur'an teras urang teh ngarobi tata cara wudu urang. Di antarana eta nu seueur perbentenan eta bahwa dina Al-Qur'an dipiwarang diusap malah ieu teu diusap teras we urang teh diusap. Maka sur Allah Subhanahu wa taala berarti ya urang teh da kamari oge teu terang, di toel teh teu terang. Da urangna oge iman baheula teh, iman kudu mamatahan. Da ayeuna mah urang geus ningali dina Al-Qur'an, geuning ceuk Al-Qur'an mah nu diusap teh sirah lain rambut. Teras disunahkeun ku Rasul cara ngusapna teh ngawitan ti payun tina taar dugikeun kana punuk teras diuihkeun deui ka payun. Oh kitu ngusap teh teras urang teh dirobih tata cara wudu urang. Maka saur Allah Subhanahu wa taala anu kamari ge anu urang sadayana lepat sur Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Qasas tetep jadi pahala. Janten di payunan Allah mah moal aya nu mubah padamelan-padamelan urang di mana urang tos terang ternyata benten sareng Al-Qur'an teras urang sadayana uih kana Al-Qur'an sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kebijaksanaan Allah anu kamari urang tetap janten pahala, kesalahan dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Benten deui sareng jalmi di mana anjeunna diuningakeun ku ayat Al-Qur'an malah nolak. Malah anjeunna kumaha urang we kumaha sakapanggih-panggihna. Tasur Allah mah sanes nu sapertos kitu. Jalmi nu takwa mah selalu membenahi naon-naon anu aya dina Al-Qur'an meskipun urang kamarina lepat tabrakan sareng Al-Qur'an ngan teu terang sanes ngahajakeun urang teu terang kamari teh tabrakan sareng Al-Qur'an terus urang teh terang oh geuning tabrakan sareng Al-Qur'an. Rasul Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Qasas mah anu udikan ayat tadi surat ke-28 sur Allah Subhanahu wa taala tetep ku Allah bahkan pahalana 2 kali lipat kitu kanya dina ayat ke-54 sur Allah Subhanahu wa taala maranehanana bakal dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala yuk tauna maranehanana dipasikeun ulaika tuh maraneh teh yuk tauna bakal dipasihan maranehanana dipaparinan ajrohum ganjaranana marotaini 2 kali. Kunaon sababna bima sabaru ku sabab maranehanana sobar teh sanes calik tapi sobar berusaha kanggo ngalareskeun hirup wudu heula we ayeuna berusaha ngalareskeun wudu wayadrouna tuluy maneh teh ninggalkeun bil hasanati kalawan kahadean. Maksudna hasanati teh kahadean teh berdasarkan Al-Qur'an, as-sayyi'ata kana kagorengan, hatosna kagorengan teh anu teu berdasarkan Al-Qur'an. Terus wa mimma rojaknahum yunfikun, terus cenah sagala rupa nu ku kami dirijian ka marana yunfikun marana ngimpakeun. Tah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dina ieu surat Al-Qasas kangge jalmi-jalmi kriteria takwa anu iman kana Al-Qur'an terus iman oge upami kapungkur mah kana kitab-kitab sataacan Al-Qur'an. Upami ayeuna mah ngawitan urang teh iman cenah urang ngalaksanakeun ge ikhlas hate teh da terang salah jeung hak jeung batilna saatos urang terang oh ternyata urang teh teu sami sareng Al-Qur'an teu saluyu terus urang teh robi. Maka sur Allah tetep nu kamari urang dina teu saluyu sareng Al-Qur'an tetep Allah bijaksana tetep dipasihan pahala. Benten deui sareng jalmi di mana terang beda terus ku urang dicarioskeun hayu urang kembali kana Al-Qur'an malah menolak. Tah sanes nu kitu sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun dina surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa iza qila lahumut tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wala yahtadun. Surah Allah Subhanahu wa taala wa iza qila jeung di mana-mana dicaritakeun lahum pikeun maranehanana ittabi'u kudu ari tiba aranjeun ma kana Al-Qur'an angjala anu parantos ngalungsurkeun saha Allahu Allah qalu nyararita maranehana bal tatapina nattabi'u kami mah nuturkeun mak kana sagala rupa perkara alpaina nu geus manggihan kami alaihi kana eta perkara aba anak bapak-bapak kami dipertaroskeun ku Allah aulau kana tanajan kabuktian abauhum bapak-bapak maranehanana layak kiluna teu malikir maranehanana sayan kana sagala rupa perkara wala yahtaduna jeung teu meunang pituduh maranehanana. Tasul Allah Subhanahu wa taala ieu permisilan jalmi-jalmi anu teu iman kana Al-Qur'an. Anu iman teh iman ka bapak-bapakna anu disebat bapak di dieu nyata iman ka nenek moyangna, iman ka guruna, iman ka ustadna. Da teu aya rukun iman ka guru, teu aya rukun iman ka ustad, teu aya rukun iman ka kiai, aya ge rukun iman mah ka Allah, ka Rasul, kana kitab-kitab Allah, ka para malaikat Allah, kana iman kana kodo sareng kodar. Bahkan iman bahwa orang sadayana teh dina ieu ge ayat kriteria jalmi anu takwa surah Allah Subhanahu wa taala di mana diemutan ka Al-Qur'an da engal kembali kana Al-Qur'an. Sanes di mana dicarioskeun hayu urang kembali kana Al-Qur'an malah nyarios bal natabi'u ma alpaina. Tatapina kami mah cenah bakal nuturkeun kana naon-naon anu kapanggih ti bapak-bapak kami. Ta surah Allah teh eta teh permisilan jalmi kafir anu kitu teh anu ingkar kana wahyu-wahyu Allah. Maka surah Allah Subhanahu wa taala nu kitu teh surah Allah Subhanahu wa taala dina ayat 107 hijina wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan iku bima la yasmau ila duaan wanidaan sumun bukmun umyun fahum la yaqilun. Wa masalul ladina jeung ari misil-misilna jalma-jalma kafaru nu geus kalapir kamasalil ladi seperti misilna hewan yang iku nu digeroan bimaku perkara layas mau nu teu bisa nguping manehna ila duaa angin kuno saukur panggero wanidaan sareng calukan sareng panghayu sumum torek manehna bukmun pego umyun lolong pahum maka ari manehna teh layak kilun teu malikir. Tak kitu jalmi-jalmi surah Allah permisilan jalma anu kafir mah di payunan Allah teu mikir di bejaan Al-Qur'an keugeuh we kumaha cek nenek urang, cek nenek moyang urang, kumaha cek bapak urang, kumaha cek ajengan. Da sadayana ge urang terang teh ajengan, teh ustad, ti kiai. Namun upami tabrakan sareng Al-Qur'an, da urang mah iman sanes ka ajengan, tapi urang mah iman teh ka Allah jeung ka Rasul. Ngan sadayana ge pasti terang mah ti ulama, pasti terang mah ti ustad. Namun kurang telah digaris bawahi margi surah Allah Subhanahu wa taala iman kana Al-Qur'an sareng iman kana naon-naon anu sebelum Al-Qur'an. Margi urang mah hirupna sanes dina lingkungan Toret sareng Injil, namun eta ge aya orang-orang anu aya dina lingkungan Toret sareng Injil sanes maranehanana teu dipasihan ku Allah hidayah, sami maraneh ge dipasihan hidayah kan bujeng-bujeng Nasrani sareng Yahudi. Urang ge Islam anu ngaku Islam anu ngaku kitab sucina Al-Qur'an tentang wudu oge teras ku urang diluruskeun ku Al-Qur'an sulit mengimanina teh. Tetep sok nyarios sakumaha sapangih-pangih ti guruna masing-masing. Padahal mah emang sadayana terang ti guru, namun ketika aya Al-Qur'an yang meluruskan maka urang sadayana kedah kembali kana Al-Qur'an. Eta anu disebat ku Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Baqarah allazina nyaeta jalma-jalma yu'minuna anu ngimankeun maranehanana bima kana Al-Qur'an ungjila anu dilungsurkeun ilaika ka anjeun Muhammad wama jeung kana kitab ungjila anu dilungsurkeun min qablika ti sameme anjeun Muhammad. Nyata jalma-jalma anu ngimankeun kana Al-Qur'an sareng jalmi-jalmi anu merubah dirina ku Al-Qur'an meskipun tata acana anjeunna tabrakan sareng Al-Qur'an, tidak sesuai sareng Al-Qur'an. Upami jalmi nu takwa mah pasti ngaluruskeun. Rasul Allah Subhanahu wa taala kriteria jalmi anu takwa teh dina surat Al-Baqarah ayat ka 4na
surah Allah Subhanahu wa taala wabil akhirati hum yukinun jeung maranehanana teh kana hari akhir hum maranehanana yukinuna ngayakinkeun maranehanana hartosna bahwa maranehanana yakin surga neraka mijan hisab aya yakin bakal dipertanggungjawabkeun ku urang masing-masing sanes engke teh sari pengampunan tapi engke teh hari pengadilan sareng hari pembalasan upami hari pengampunan ayeuna di dunia eta tentang hari pembalasan hari eta parantos dijelaskeun dina sesi tentang surat Al-Fatihah tentang Maliki Yaumiddin namun dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala tentang hari akhir maranehanana yakin bahwa anu bakal ngamijan engke sareng anu bakal ngahisab engke teh sanes guru-guru urang kitu sanes anu dituturkeun ku urang sanes saha wae jalmi anu berkuasa namun anu bakal ngamijan engke sareng ngahisab urang sadayana nyaeta Allah Subhanahu wa taala sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun dina surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-47 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qisto liyaumil qiyamah fala tudlamuna nafsun say'an wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Surah Allah Subhanahu wa taala wa nad'u jeung kami simpen al mawazina kana pirang-pirang timbangan al qisto anu adil liyaumil qiyamah pikeun hari kebangkitan pala tudlamu mangka teu aya anu didolim nafsun hiji diri sayan saeutik-eutik acan wa ingkana jeung sanajan kabuktian misqala habatin satimbangeun siki min khordalin tina sasawi ataina ngadatangkeun kami biha kalawan eta kahadean kalawan itu amal wa kapa sareng cekap bina kalawan kami surah Allah hasibin anu ngahisab Tanten surah Allah Subhanahu wa taala engke bakal disimpen timbangan-timbangan. Ting emut timbangan di dia sanes sapertos timbangan kilo entaug, sanes timbangan sapertos ku urang nu ditingali kanggo nimbang berat sareng hampang, sanes timbangan emas, sanes timbangan kitu, tapi ieu hukum. Ieu nu dimaksud menimbang di dia nyata tentang hukum. Margi Allah Subhanahu wa taala teh hakim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sanes Allah teh kan hakim yang paling bijaksana. Ketika Allah menghakimi orang sadayana ku aturan, ku hukum. Naon ari di masa timbangan di dia nyaeta timbangan teh hartosna teh menimbang. Anu bakal nimbang orang teh hukum, aturan gitu kanya. Naon anu disebut mijan kanggo urang sadayana teu aya deui nu bakal nu disebut timbangan teh nyaeta Al-Qur'an. Hartosna timbangan teh perbandingan. Urang sok terang dina hakim-hakim gitu kanya anu kurang sok ditingali lamun aya jalmi anu ngalaksanakeun kasalahan anu kena hukum ku hukum naon wae gitu kanya maka si hakim bakal nyaresna teh kami menimbang dan memutuskan. Menimbang dirinya kan sanes mengukur berat tapi menyesuaikan mengukur kesalahanana dengan aturan-aturan. Upami di dunia ayeuna di urang berdasar menimbang gitu kanya dan memutuskan melanggar aturan KUHP pasal sekian ayat sekian kan tah sami Allah ge Allah teh akan disimpen timbangan teh naon Al-Qur'an urang teh hirup teh saluyu teh jeung Al-Qur'an kalau kita hari akhir teh sanes hari pengampunan hari pengadilan saluyu teh urang jeung Al-Qur'an sapertos kieu urang sadayana gitu kanya salat teh talangke wae maka surah Allah Subhanahu wa taala teh salat nu talangke teh dimijan ku Al-Qur'an eta teh salat jalma munafik. Surah Allah teh sanaos sok salat tapi talangke wae dimijan ku Al-Qur'an, dihukuman ku Al-Qur'an, disesuaikan dengan Al-Qur'an tetep ka neraka. Eta kan hiji contoh timbangan. Teh kedah ira menimbang urangna di ayeuna, ulah engke di hari pengadilan. Engke mah moal bisa urang memperbaiki diri, margi engke mah hari pengadilan. Sarang hari keputusan, sarang hari balasan. Bisi bade ditinggal contoh eta ku Allah Subhanahu wa taala dina surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat
ka 142. Ye satu contoh kanggo orang menimbang diri orang sanes mengukur beratna tapi menimbang kehidupan sesuai teh sareng Al-Qur'an orang sadayana. Surah Allah dina surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalat qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Surah Allah Subhanahu wa taala innal munafiqina tanya na ari jalma munafik yukhadi'una naripu maranehanana Allah ka Allah wa huwa jeung ari Allah khadi'uhum anu nipu ka maranehanana. Pada melanjal munafik wa iza qamu jeung di mana-mana ngadegkeun maranehanana ila salat kana salat qamu ngadegkeun maranehanana kusalaa talangke kusal-kusal yurauna raria maranehanana anasa ka manusa saukur salatna hayang katingali ku manusa wala yadkuruna jeung teu areling maranehanana teu dalikir Allah ka Allah ila qalilan angin sakedap. Terus Allah teh kanggo hukuman anu kieu kumaha maka ku Allah dijelaskeun hukumanana dina surat masih surat An-Nisa ayat 145 na 145 na inal munafikina tanya na ari jalma munafik pidarkil aspal aya dina tempat nupang hanap-hanapna minan nari tina seuneu neraka walan tajida sareng moal mungkin manggihan lahum pikeun maranehanana nasiron kanu nulungan. Ta ieu satu gambaran mijan, satu gambaran bahwa urang ke dimijan ku Allah, dihukum ku Allah, menimbang dan memutuskan pagawean anjeun teh saluyu sarua jeung ieu ayat pagawean jalma munafik anjeun teh salat talangke wae tah hukumanana sur Allah teh kana neraka nu panghanap-hanapna tah ieu teh kedah dimijan ku urang tira di ayeuna ulah ngantosan engke ku Allah Subhanahu wa taala di hari akhir ku Allah disodorkeun ternyata mijan urang teh timbangan urang teh menimbang dan memutuskan teh urang teh jalma munafik surah Allah Subhanahu wa taala. Terus surah Allah saatos kitu di kana surat Al-Anbiya ayat ke-21 kalau disimpen mijan-mijana ayat 47 disimpen nyata nu maksud mijan nyata Al-Qur'an sagala rupi surah Allah Subhanahu wa taala al-qisto kalawan adil. Moal Allah Subhanahu wa taala moal aya nu didolim adil sadayana oge. Moal sapertos kieu ieu mah deukeut cenah ka ulama ngawakafkeun wae harta bandana mere saga ieu mah karunya disalametkeun moal adil Allah mah. Imanna ka Allah sanes kitu kanya. Lamun iman ka ulama, iman ka ajengan, iman kiai da tegaduheun mijan maranehanana mah. Ta ieu Al-Qur'an mijan mah bahkan urang oge kedah dimijan ti ayeuna ku Al-Qur'an. Liyaumil kiamah di poe kiamah pala tudlamuna maka moal didolim sanapsun hiji diri sayan saeutik-eutik acan wa ingkana jeung sanajan kabuktian miskola habatin urang teh satimbangeun siki min hordalin tina sasawi sanajan saalit ku Allah mah tetep dihargai lamun laras karena Allah akan dilipat ganda. Kawina urang teh amal samiliar ngadamel masjid tapi dina timbangan ria anjeun mah hayang kapuji ku manusia yurauna nasa maka eta teh akhirna moal didolim ku Allah mah wayahna ria anjeun teh anu ria mah sur Allah Subhanahu wa taala tetep kana neraka wa wailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun alladina hum yuraun jalma nu ria mah tetep cilaka tetep kana neraka wel sur Allah Subhanahu wa taala. Tapi sanes urang saalit da emang urang mampuna sakitu salit Allah mau moal didolim tetas dilipat ganda bakal didatangkeun sur Allah mah ataina kami bakal ngadatangkeun biha sanajan sagede siki sasawi. Rasul Allah wa kapa sareng cukup bina kalawan kami hasibin anu bakal ngahisab janten anu bakal ngahisab jeung ngamijan urang teh Allah Subhanahu wa taala sanes sakahayang sanes ajengan, sanes kiai, sanes ustad, sanes pamimpin urang tapi engke nu bakal ngahisab urangnya eta Allah Subhanahu wa taala bahkan timbanganna engke aya di payunan urang Rasul Allah Subhanahu wa taala saksi-saksina kulit nu bakal jadi saksi sampean anu bakal jadi saksi panangan anu bakal nyarios tak acan kamera anu aya dina punuk urang sadayana bakal janten CCTV kanggo urang janten saksi pada melan urang dibandingkan
dimijan ditimbang disamikeun sareng wahyu-wahyu Allah. Tah eta teh padamelan lamun urang yakin kana hari akhir, tentang misan, tentang mijan sareng hisab, kedah irah ngamijan sareng hisab ti ayeuna urang saluyukeun sareng Al-Qur'an, teras itung ku urang sadayana umur urang tos sabaraha taun, hirup kieu-kieu keneh wae, hirup teh tabrakan jeung Al-Qur'an, bahkan teu ngamijan urang teh. Setiap saat urang teu memikirkan diri, teu ngamijan diri disaluyukeun sareng Al-Qur'an. Maka sur Allah Subhanahu wa taala tadi tos dicontohkeun mijan heula wudu, samikeun wudu sareng Al-Qur'an, teras samikeun urang sadayana satos wudu salat sareng Al-Qur'an, teras keyakinan samikeun sareng Al-Qur'an, margi engke mah hari akhir, hari pembalasan, engke mah waktos pengadilan, engke mah waktos keputusan ti Allah Subhanahu wa taala, sareng engke mah waktos pembalasan. Maka sur Allah Subhanahu wa taala wih di kana surat Al-Baqarah ayat ka-4, kriteria jalmi anu takwa nyaeta jalmi-jalmi anu yakin bahwa hari akhir pasti bakal terjadi. Mijan urang dibandingkan sareng Al-Qur'an, pasti Allah nu bakal ngamijan urang. Teras nu bakal ngahisab ngitung kesalahan urang Allah Subhanahu wa taala. Sur Allah kami nu bakal ngahisab teh sanes saha. Maka ayeuna urang sadayana sok ngadoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkeun ka abdi kana jalan anu lurus, hisab mijan setiap saat diri urang saluyukeun sareng Al-Qur'an. Maka sur Allah Subhanahu wa taala ulaika mun urang kitu sur Allah ulaika tuh ari itu maranehanana upami urang kitu ala hudan aya dina pituduh Allah, aya dina taufik, aya dina jalan siratal mustaqim mi rabbihim ti rob maranehanana. Wa ulaika jeung tuh ari itu maranehanana hum ari maranehanana eta al muflihuna jalma-jalma anu bagja. Bagja teh hatosna sukses. Kesuksesan orang sanes ayeuna di dunia, kesuksesan orang di mana orang jaga lebet ke surga, eta sukses. Di dunia mah sesukses apapun akan ditinggalkan, tapi upami orang sukses jaga di akhirat, meskipun orang ayeuna di dunia sapertos kieu hirupnya orang sadayana teras dicobi ku Allah, orang lebet ke surga insyaallah kholidina fiha abada. Orang ayeuna di dunia teh sukses nanyer urusan dunia mah, tapi orang wih ke akhirat ternyata orang ka neraka kholidina fiha abada, sanes kesuksesan eta. Bahkan orang sadayana kegagalan hirup janten anu disebat sukses ku Allah mah sanes di dunia, margi aya pasti kehidupan orang anu kadua kali nyaeta jaga di akhirat. Maka sur Allah wabil akhirati hum yukinun, maranehanana yakin hirup mah engke di akhirat. Ayeuna mah kehidupan, istilahna ayeuna mah kehidupan teh sadayana ge bakal maot, ayeuna mah hirup bobohongan, ayeuna mah jembatan hirup ayeuna teh nangtoskeun kehidupan ayeuna teh nangtoskeun hirup jaga urang. Naha urang erek lebet ka surga, naha urang erek ka neraka, kumaha urang ayeuna. Ngan sur Allah lamun urang sapertos ayat, maka sur Allah ulaika ala hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tuh nu kitu sur Allah jalma-jalma anu bagja, jalma-jalma anu sukses, jalma-jalma anu bakal bungah jaga di akhiratna, anu bakal lebet ke surga insyaallah. Insyaallah tina ieu surat Al-Baqarah ayat ka-4 dugikeun ka ayat ka-5 ngajantenkeun hiji ilmu khusus kanggo sim kuring anu nawasiahkeunana umumna kanggo sadayana anu nuju karasa ningali sareng ngupingkeun di mana aya kakirangan nya luruskeun ku wahyu-wahyu Allah, tekenging diluruskeun ku hawa nafsu. Surat Al-Maidah ayat ka-6. Mohon. Surat Al-Maidah tentang wudu ayat ka-6. Nah, ayat ka-6 di dia Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun tentang wudu detail gitu kanya. Nu kahiji surah teh pagsilu wujuhakum anu kedah nu rukunna. Nu kahiji pagsilu wujuhakum, usap wajah-wajah aranjeun. Kahiji teras wa aidiakum sareng leungeun-leungeun aranjeun ilal marofiki nepi kana siku. Ta anu seueur benten mah sementawis mah sanosna sanesna oge dina sunahna ada tata carana
ieu ge tata cara ngan aya anu di simpelkeun deui ku Rasul dina hadis eta mah. Terus surah Allah teh anu sering benten mah wamsahu biru usikum gitu kanya. Urang teu kenging gengsi ieu dalam tanda kutip golongan A, golongan B, golongan C. Nu penting urang mah iman ka Allah. Ti sawae urang ngupingkeun atanapi sanes iman kanu nyariosna. Tapi iman kana ayat ieu surat Al-Maidah ayat 6 anu diusap nu dipiwarang ku Allah diusap teh nyaeta mastaka. Aya anu ngadalilan bahwa ba ieu teh nyaeta sebagian tina mastaka. Da emang leres gitu kanya nu diusap ku urang teh nu jadi rambut anu disebat mastaka mah ti beuheung ti kaluhur. Maka ku Allah pertama usap heula wajah eta teh sirah wajah teh gitu kanya. Terus saatos wajah aya teh anu teu acan kausap deui nyaeta mastaka jeung cepil. Maka dina akhir sata acan ngumah sampean sur Allah Subhanahu wa taala usap cenah mastaka. Ku Rasul dicunahkeun disarengkeun sareng cepilna matak di dieu wamsahu usap gitu kanya. Nya janten rambut mah anu ku Allah mah bukan sebagian dari kepala tapi rambut mah sebagian dari rambut gitu kan anu kan anu orang yang mengartikan sapinah itu wamsahu biru usikum walau sa'rotan wahidatan usap sirah sanajan usap puuk salamar gitu nya. Padahal dirinya teh jelas sur Allah Subhanahu wa taala sur sapinah teh upami aya lapad lao maka buang kana jeung isimna. Mata wamsahu biru usikum sur Allah usap sirah aranjeun. Tah ku sapinah teh dijelaskeun nu diusap teh sirah sanes naon? Sanes rambut. Matak dijelaskeun ku sapinah teh walau sa'rotan wahidatan. Tetep nu diusap teh sirah sanajan dina buuk teh dina sirah teh aya buukan salamar. Janten anu diusap teh sanes rambutna. Terus ayeuna ironisna upami jalmi di kemo terus dugikeun ka lenang gitu kanya. Nah itu taya rambutan terus ayeuna urang lamun geus didugulan tos tahalul cenah teh ka Mekah tahalul urang teh tapi tahalulna teh disaepkeun sanaonna teh salenangna nuju teh aya rambutan kan tah upami asal ngusap rambut mah janten syaratna rambut kan dirinya. Tapi Allah mah bijaksana di dieu jelas usap sebagian sirah aranjeun margi anu disebut sirah teh tina beuheung nepikeun tina beuheung ka luhur gitu wajah sirah. Terus nu janten rambut nu disebut cek Sunda mah naon atuh babatok cek Sunda mah babatok gitu kan nya batok sirah gitu nya anu sok janten rambut nu janten rambut kan eta teh sebagian pertama nu diusap wajah tah ayeuna dugi kana punuk nyata mastaka cek Sunda mah mastaka maka diusap mastaka da dipiwarang ku Allah ge wamsahu biru usikum gitu kan nya. Nya padahal mah arti ruusi teh sanes rambut upami rambut mah sakrun janten upami nu diusapna rambut mah sur Allah teh moal wamsahu biruusikum wamsahu bisa rikum gitu kanya usap sebagian rambut aranjeun. Mata kan kunaon rambut ka usap da jadi dina sirah eta mah ek nu dugul erek anu air rambutan ek nu gomplok erek anu tali rambutna tetep nu diusap manaon sirah kepala gitu sirah. Matak dina waktu ngusapna oge surah Rasul sallallahu alaihi wasallam kedah mencek Sunda mah digarokeun dicorokeun pandangan teh dicorokeun kana rambut margi da sanes bade ngusap rambut margi bade ngusap sirah matak dicorokeun gitu kanya sanes dikitukeun tapi dilebetkeun gitu kanya nya dilebetkeun karena jari-jari teh dilebetkeun karena sera-sera rambut dan nu diusapna sanes rambut kan kunaon rambut ka usap kan jadi dina mastaka jadi ka usap eta mah sanes dipiwarang usap rambut anu ka usap gitu kanya. Da sapertos ayeuna tentara dirusokeun ku Rasulullah ayeuna aya tentara ngangge helm wios helmna teh dibuka ge usap we da sanes ngusap helm usap mastaka ngan nuju perang teu bisa dilaan atanapi ayeuna aya ibu-ibu di perjalanan ditudung gitu kanya ku Rasul dirusokeun ku sabab orat maka usap we naonna
tudungna da nya rusuh eta mah nuju darurat gitu kan nya sanes ngusap non sanes ngusap tudung tapi ngusap kepala ngan dina rambutna aya naonan aya tudungan mun dibuka orat maka diusap we tudungna gitu kan nya rusuh ti rasulnya biasa gitu oge rusuh ti Rasulullah. Atuh kopi mah bisa dibuka teh orat dibuka kopi mah teh orat kan kalau istri mah dibuka tudung teh naon orat darurat gitu nya upami ayeuna nuju perang manya kudu muka heula helm kan nuju perang salatna ge sarakaat keur perang mah gitu kan mata kuduna oge usap we naonna helmna gitu kan nya bahkan kan upami teu aya cai sur Allah Subhanahu wa taala teu tiasa kena cai tau teh aya kaya kan sur Allah teh tayamum gitu kan nya tayamum teh kan tetap wajah sareng panangan gitu kan nya anu digunakeunana teh tayamum ku naon ku soidan thayyiban tah eta salajengna gitu kan nya di mana teu kenging cai cenah patayamamu soidan thayyiban maka anjeun sok tayamum cenah ku kekebul soidan thayyiban teh gitu. Nya lamun urang ayeuna terang oh wudu teh geuning lepat sanes lepatnya bilik aya kirang tepat geuning wudu teh kirang tepat nya data can terang di ternyata dibuka ayatnya oh geuning kurang tepat tah terus urang teh berusaha ayeuna mah bade belajar wudu tataros ka saha we bade ka dieu dongkap nya mangga gitu kan nya wudu nu sebenarnya teh kumaha oh urang teh kieu terus urang teh sesuai sareng sunnah maka surah Allah tadi teh ayat surat Al-Qasas tetep nu kamari ge tetep jadi pahala da emang kamarina ge urang teh bener-bener iman namun tak can kabuka naonna ayat-ayat Al-Qur'an insyaallah sadayana jalmi gitu kan nya lamun hatena iman upamina hatena takwa pasti bakal patepang sareng wahyu Allah patepang sareng wahyu Allah ketika patepang lamun iman mah laras moal ningali saha nu nyampaikeun ningali teh Nah, sur Allah teh wudu teh di antarana teh wamsahu biru usikum usap sirah aranjeun gitu. Nah, lamun urang kekeuhan wae kana naon? Kana rambut maka tadi kan permisi lanceuk Allah tah nu kitu cenah jalmi anu naon teh anu kafir teh misilna teh geus dibejaan keukeuh wae kumaha euceuk sahana euceuk sapangih-pangihna maal paina abaana cenah anu kapangih bisa guru bisa nenek moyang bisa ningali aba hukum teh kan ente sa tingali-tingalina lah gitunya sa tingali-tingalina cek Allah teh tah nu kitu cenah permisilan jalma kafir teh jiga hewan saukur apalna teh apal hungkul tak apal fungsi tak apal sunat tak apal bukan nama wudu ngusap sirah tak apal teknisna ngusap sirah teh naha noel naha ngusap naha rambut naha mastaka nu daun teh ngusap teh gitu tah seperti segitu gitu kanya mata cek Allah teh lain nu kitu gitu kan lain sapertos jalmi-jalmi anu kitu anu takwa mah di mana terang da sadayana ge jalmi mah aya dina kesalahan urang dongkap teh teu apalna naon talila sebenarnya teh ayeuna duh geus 40 tahun geus 30 tahun wudu teh geuning kitu we oh ayeuna teh geuning cek Quran mah kieu tah urang teh robih ada kieu wudu teh da cek Al-Qur'an sanes saur abi nya punten sanes saur nu nyareos kan tos ditinggalkeun Al-Qur'anna surat Al-Maidah. Namun wudu mah langsung teknisna langsung dina Al-Qur'an. Namun Rasul mah tah nu disebut ngusap sirah teh kumaha tah Rasul dijelaskeun. Nu disebut ngusap sirah teh dina hadis gitu kanya tingawitan ti payun ti taat nepi kana punuk kanggo pamaget mah diuihkeun ka mana? Ka payun, langsung kana cepil gitu tah eta mah upami langsung tata cara makan langsung ieu dina Al-Qur'an. Kumah wajah kumah pandangan nepi kana naon kana siku usap mastaka gitu kanya usapan langsung dina naon teh dina Al-Qur'an gitu kanya tah urang teh kieu oh geuning kieu sur Allah teh tetep meskipun kamari urang tidak sesuai dengan Al-Qur'an namun cek Allah teh sobar anjeun teh mampu merubah diri gitu kanya mampu merubah diri meninggalkan nu kamari mah duka cek saha ada cenah we kamari mah teu apal detilna gitu kanya tak apal tuh ningali acan bakal ngusap rambut ngusap taal di toelan lagi tak apal duka cek sangan ngadenge we wungkul teu ningali nah bener atuh dina Al-Qur'an teh di toelan atanapi aya hadisna di toelan cenah cokol ulama mana kaul ulama nu nyebat di naonan teh di toelan teh da
saur sapina walau sa'rotan wahidatan saatos lao, makan sapina teh orang yang hebat yang mengarang sapina teh dengan ilmu gitu kan ya. Mata kan sur alfiah di mana saatos lao sarang in gitu kan ya buang kana jeung isimna gitu kan, janten lamun ngahartosan mah lebetkeun kana jeung isimna, kana isimna naon mastaka kan, walau kana ra'suhum sa'rotan wahidatan, lamun kedah dituliskeun mah kusabab ku pengarang kitab eta teh pasti nu maca teh nu tiasa gitu kan ya. Mata cek lamun saur ilmu bahasa Indonesia mah teu kenging penghamburan kata gitu kan ya, ku sabab tos lao mas na buang we kana jeung isimna. Mata tulisanana sa'rotan, kunaon tulisanana sa'rotan kan janten khobar tina lapad kana. Mata walau kana walau sa'rotan wahidatan, hartosna teh sanajan kabuktian sirahna sa'rotan wahidatan buk salamat tetep kan sur sapinah ge wamsahu biru usikum, tetep nu dititah teh naon sirah, usap sirah aranjeun ente nyebat usap rambut sapinah teh usap sirah. Nya tetep sirah nu diusapna kan sur sapinahna ge wamsahu biru usikum walau sa'rotan wahidatan, usap sirah aranjeun sanajan kabuktian dina sirah teh sa'rotan wahidatan aya buukan salamar, janten sanes sanajan ngusap buuk salamar kan dina teh ge tetep nu dibiwarang teh diusap gitu tah kan eta oge sami urang teh ditingali detail tulisanana ngan hayo we cenah we jeung cenah gitu kan. Ayeuna kan ketingali ayatna, oh ayat lagi geuning wamsahu biru usikum nu dipiwarang teh ngusap sirah teh gitu kan. Sedangkan sur Rasul sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a, desah salatna jelema anu tidak sempurna wuduna, anu tidak sesuai sareng wahyu-wahyu Allah gitu nya. Terus kayak dimijan ku Allah teh rasana ieu mah ajengan kiai, ajengan kiai ari tabrakan jeung naon mah da gimana nu ngamijana oge gitu kan nya. Ngamijan teh sanes tadi teh kan sanes di kilo sanes kan, di mijan teh ditimbang disesuaikan dengan Al-Qur'an. Oh disesuaikan dengan Al-Qur'an teh geuning benten gitu kan nya. Kan kayak mah Allah nu ngamijana oge wuduna nya ditimbang teh segedeg nya. Jadi sarua gitu, jadi seimbang, dosa teboga pahala teboga kayaknya. Apa beta mah kan urang mah ari ningali dina hakim kan, osok hakim teh menimbang dan memutuskan, ari kana pagawean urang gitu kanya menimbangkan Allah teh hakim gitu kanya. Urang mah ari mikir kana Al-Qur'an menimbang teh jadi kilo. Jadi we urang mah salat 2 poe, salat 2 poe salat sapoe teh ge cukup keneh, masih berat keneh naon aya keneh nya. Dari sangkina di naon ditimbang teh berat gitu kanya, padahal mah ditimbang teh disesuaikan ya kan. Dina hukum ge kami menimbang dan memutuskan gitu nya. Teu aya hakim pas erek ngahukum jalma anu ngabunuh diberak di teh ditimbang menimbang kejahatan teh kan sanes ku kilo, tapi menimbangkan teh dengan aturan gitu kan nya. Oh senang membunuhna dengan sengaja atau nabi membunuhna tidak sengaja kan eta teh menimbang. Urang ge sami kan Allah teh memijan teh menimbang teh sanes menimbang berat seueur saalit kumaha, tapi nya sanes berat tampangna tapi diukur kualitasna sesuai sareng Al-Qur'an teh gitu kan nya. Meskipun kuantitasnya tadi oge sodako 1 miliar, ternyata kualitasnya jeung Al-Qur'an teh ria geuning, matak boro-boro jadi pahala malah jadi dosa gitu kan. Meskipun kuantitas di depanan di payunan jalmi mah hebat gitu kan. Pasti surga udah geus berat gitu kan. Udah berat 1 miliar gitu nya. Wah, duit lagi sakumaha. Tapi kan ku Allah mah dimijan sanes kitu gitu nya. Bahkan surah Allah Subhanahu wa taala gitu kan nya. Ketika orang bersedekah kan surah Allah wala tubtilu shadaqatikum bil mana wal ada. Ulah sok ngabatalkeun sedekah aranjeun teh ku disebut-sebut jangan nyeri. Kan orang sok nyeri, urang cenah sedekah kali itu sabaraha mah. Nungupingkeunana teh seueur eta teh kitu kan nya. Batal kakaraku kitu ge ku disebut-sebut ge kitu nya. Atuh aya nilaina. Dihisab teh ku Allah di mijan. Geuning anjeun teh hayang
hayang katangen ku jalmi gitu kan nya, disebut-sebut bahkan nyeri gitu kan nya, ku disebut-sebut otomatis bakal nyeri gitu kan nya, bakal nyeri itu kan. Soalnya teh dihisab kan, mau diukur mah wah bener cenah agung gitu kan nya, sedekahna cek kuantitas jalmi gitu nya. Ya benten Allah mah mengukur kualitas di mijan, ditimbang, disesuaikan sareng wahyu-wahyu Allah gitu kan. Mata kan irah orang menimbang kurang ayeuna ti ayeuna nyata di oge kumaha nu kamari tah Allah mah bijaksana, sanajan urang kamari teh bener gitu kan nya, atau napi sedekah ria wae gitu nya kamari mah ayeuna mah erek mencoba non teh memperbaiki, tetap jadi pahala gitu kan ya di depan Allah mah, ketika orang mampu untuk merubah gitu kan ya, merubah jati diri orang. Insya Allah panginten ya jantan ilmu khusus kanggo simkuring anu nawasiahkeunana umumna kanggo sadayana, ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.